Kali kumaha deh can pusing orang ya. Can aya pugumai orang ge pusing ya pamajikan minta duit incan anak minta jajak. Seru bae kali. Mai bos ngawe di grup ADO. Oh siap kali. Kali mamis deo na Cibaliung urang mah kabojen. Atuh mohon deo mah deo amis jambu. Tapi lamun deo sumber rezeki mah pahit. Kopi rokok mai. Nyanggeus kita mangkat bareng orang konvoy kali. Oke siap mai tapi orang rek ngadongak pamajikan lasa kudu. Geus teu kuat 2 poin narik pare ka Subang jauh arti rumah. Oke siap orang mangkat heula burung. Uang jalan geus dibere can ku bos mai. Can dibere pugu kali. Ulang air 200 di beli solar ya. Kumaha urangnya mai. Coba ka sponsor saya bang mai. Urang duitnya 200 sekali. Coba nginjem ke pamajikan. Pugu pamajikan urang mah serobe alasan atuh boga duit bae padahal urang sok mere bae 200 sepoe mah mai. Tunggu si transfer orang uang jalan kali. Kayak heula we bos heula. Uang jalan dicokot cash bae ka Ica. Dana urangna error pugu mai keblokir. Ngelmu bae error segala macem. Anggeusnya urang berangkat ya. Oke siap mai. Halo kali, kalau kena narik, mesti ditodong pemajikan. Nges narik behelang ke baliknya mampir ke Cigelis ngajak si dede heula kali. Betul oh gitu komai. Duit narik daripada diberi ke pemajikan, biak di borong. Si garong ke pesawat, mending pakai ngajak si dede kami lah modal 100.000 ge, puas pules. Oke orang narik ya. Oke siap kali. Harambang awak aing ngajak si mah. Buset suara nonton ngebeludung. Pira aku ban aing betus. Mulai dah kudu ditong. Wanjing nyabai dua-duana betus. Halo mai. Posisi di mana kali urang kempes ban ya dua-duana di warung gunung. Poho urang beres ngajak si Mimi Haji poho mandi urang. Mangkaning kempes dua-duana ban buri kali. Ulang arek beres bongkar di si Uwa mai. Arek balik mai ulang ngaganggu urang heula nya mai. Ulang rek mampir ka dede nu jeksi heula kedeung mai. Ting eling, geus kira lanjut lah. Oke siap mai. Nelpon omai ah. Halo kali. Gawat mai, gawat. Urang ribut jeung pamajikan. Gara-gara 2 poe mah kebanjiran. Urang teu narik 2 poe hujan bae. Terus kumaha kali? Pamajikan urang ngajakan pisahan bae perkara duit mah. Tapi urang ngomong lamun rek pisahan cek urang. Urang minta duit gadean sawah 20 juta. Balikeun heula cek urang karek pisahan. Tapi eta pamajikan aing nandung mere bae mah eta. Geus lah blenger moal milu campur urang mah kali. Oh nya mah, geus urang balik heula ka Cibaliung yo. Oke siap kali. Kurang ieu kali dong nu bingung kieu. Kan narik na Cibaliung bae meureun jeung mantes balik di kamari kan. Bingung aing mah. Urang ngarakas